Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini insya Allah saya akan melanjutkan masih Nadom Sunda Aqwaidul Iman, yakni pasal kedua tentang sifat yang wajib di Allah. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman sahabat di Santri Channel, terus dukung channel ini dan jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen. Kemudian silakan share sebanyak-banyak kepada teman-teman Anda. Sebelumnya kita mulai dengan pembacaan kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di dia kia ayuna abdi tapak damal Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, nadamal Allah nu'iyya abdi bakti kadat Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah, dipidamal kelakuan pada perintah zat Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dipidamal kelakuan malaridona zat Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Pasal kedua, sifat anu wajib di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman ayah belangge beda jeung sakabe anu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji na sifatna hiji pada melanana kawasa kerasa uninga rejeng hirupna madamu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa nu uninga anu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawu jadi sadayana anu wajib 20. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.